Kasararia anjing. Astagfirullahaladzim. Kunaon dari Mang Ade? Gusti Allah. Anu sok niat-niat kabantu kaing bari tukang nusuk anjing. Saha anu nusuk di tukang? Hapunten. Sip kuring mata main tusuk di tukang Mang Ade. Tara lamun bade oge. Langsung we pokokna mati nu beteng we keluar ember, kaleng, silet gitu. Tapi da kuring mah masih boga hate, masih boga bibir. Goblok. Anjing aing teh boga matak wirata aing teh pinter ulah sok kabodo aing anjing. Mohon Mang Ade teh pinter da gaduh ieu. Ya. Tapi da sanes sadayana ge nyaah ke Mang Ade. Supados ieu bibir teh dijagi. Ulah nepikeun kaluar bahasa sato. Gitu Mang Ade. Sia anjing. Astagfirullahaladzim. Isin atuh Mang Ade. Isin pisan. Gusti nu agung la ilaha illallah. Sim kuring oge anu buta masih tiasa ngajagi ieu bibir. Supados teh nyebut sasatoan. Gitu Mang Ade. Janten sadayana teh nentesan teh nyaah ke Mang Ade supados tiasa ngarubih ieu dijagi. Gitu Mang Ade. Kan seueur budak alit anu nonton Mang Ade. Seueur anu resep ka Mang Ade. Tah, kumaha Mang Ade? Manya isin ku buta, abdi wae tiasa ieu teh nyarios lemes. Biasana mah abdi oge goblok-goblok, tapi ninggal Mang Ade asa isin Gusti ya Allah. Ya Allah. Gitunya Mang Adenya. Jagi. Dijagi Mang Ade.